Aing mobil mot kumaha di kayaknya kotor kieu gawean pusing lu pagawean. Dunia doi papa nanya. Tulisan geus teangan lagi nyari kerja. Siapa? Saha di dalam tingginya. Hei. Woi. Naon, Mang? Duh. Kang, nuju naon cenah dinya, Kang? Nuju nyari kerja euy. Oh, kebenaran ya. Saya pegawaian. Dari pengomongkan mobil saya tuh. Wah, bener Kang, Ayo, ayo bener. butuh pisan ye. Ayo siap, ayo udah pengomongkan mobil. Soalnya Ayo, mobil siap. baru dipakai di kayak sore. Ayo, Tapi tenan naon? tenan naon? Ayo. Murang we, ayo. Tapi mobil nah, kalau lotor, soalnya kayak sore teh kita pakai deui entek. Pangabersihankeun we nya. Lap, ya lap di dia ya. Ya, siap. Ya lap nah. Siap. Bisi perlu China di situ, ember nana di situ. Ya. Mohon, Pak. Abi bari ka lebeteula rek Siap. made ban hayam ya. Mohon. Alhamdulillah, anu semoga pagawean anu kenaon kieu. Hayam teh ka mana deh kok yang vitamin gitu ya. Nah, penyakitan wae hayam teh. Mana nya tulisan sok di dieu. Ya nah coba. Bulan. Alhamdulillah, beres oge euy. Piu cece, acan itu nu bulanna euy. Di. Kan seger-seger ya. Lu bola. Seger ya. Cing. Aiki. Cing. Nah, cai teh jadi seeutik. Bocor apa kemana ya? Dinungku saha dia nyukur vitamin hayam ya teh. Nyen deui mun aya. Lah nyen teh. Jelema tahan si garten eta nya. Kunaon teh? Coba ini. Aduh, motor ada yang jadi betul kiri. Apa gara-gara tadi minum cai tadinya? Aduh. Dah, aduh nangis. Jadi betul Pak. Pantesan ditanya yang bermanehan hayam hese teh. Mobil kenalin anggeuskeun tuh pegawaian teh. Jadi betul menadang. Tadi minum cai di meja Pak.
Pantesan atuh urang eta hayam eta teh obat hayam. Aduh. Astagfirullah. Eta teh obat hayam ya. Geunya hayam eta teh kalau diinum palingan suatu teh bocor urang mah eta teh. Pantesan orang nyeri beuteung atuh Pak. Aduh. Saya mau obat itu. Ini beuteung anggeus ke mobil itu nya. Kayak anggeus ke mobil ya mau obat. Tuh pakai motor orang itu. Ayo. Beli obat ya barang itu beli obat ke warung takon Cina dia duit aja tah beli obat ke itu cing Pak kayak kan dede anggeus gede mobil kumaha nya punten. Mangga, anak, Ayo obat nyeri beuteung teh ah. ribut dong. Nya. Kayak kenapa? Kelihatan enggak? Emang kenaon? Ada naon ribut dong? Tah dia orang teh gawe di dunungan. Sugan teh orang mah cai bener euy. Terus? Ayeuna teh cai obat naon paranti hayam teh vitamin hayam Diinum kumaneh? aduh. Astagfirullahaladzim. Tak kita nyeri wae. Aduh, ambil. Haus euy. Nginum orang nginum minumnya. Minum. Kayak kadang-kadang. Panas teuing pot urung mbah aja nih teh. Motor sahanya parkir dinya. Bahwa boleh lah ada umur. Ya soalnya produk balik lah. Oh, nyawa satu lagi gitu mah. Ya nuhun. Yuk, mudah-mudahan terus cager. Heeh. Aduh, sampai kaki kita budak, sampai kakak nginum obat hayam gitu, kadonya. Lumayan gigit-gigit dah ada rumah. Santai lah, udah mah. Jangan ubah deui. Sanu aneh ieu motor teh. Para resi. Antasan. Kelak. Tahan kita. Naon? Ini motor kumbah jadi dibayar. Atuh naon urang mah? Dah, kita jangan ada ya motor bersih ieu. Ye, tadi orang mah ngilu parkir hukum, Mang. Ada nyawa naon dah itu kan mesin kita ada pakai pakai bensin. Embung orang mah, balik orang mah. Bisa urang itu. Bisa. Mang hayang kumaha, Mang. Anjing. Obat kemana biayanya? Itu motor sang lunas teh motor
Kredit can ya. Gila. Ngebuat rumah kawangan nah gitu. Ay, ma'am. Arong sok teh. Temenang na naon. Kumaha ya kerisukan dahar euy. Bingung hiruk teh. Mang, nggak rasa lain. Kebeneran ya. Naon teh naon? Rek ngajual spion, benang sabar aja. Aku mang 5.000. Yang geus sok. Tanu biru atuh. Lamanya sebulahan yang 50.000. Yang geus tenan mang. Mang, kira-kira ngarongsok gede tuh mang duitnya mang. Hanya lumayan we, ieu mah. Bener mang. Aslina. Kurang gila tuh mang. Bisa tuh. Menyar ngilu. Aja mang ayo mang ngilu urang Bener ya. Bener ayo. Ini satu iba rodana. Ayo. Boka iba. Ayo mah. Ayo cap.